Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, patepang deui sareng simkuring lastapun Fatia Diastianti. Pamirsa, dina dengan ayeuna simkuring baris nyarengan pamirsa sadayana dina acara Juju Sanpo. Jumat janten uninga sareng Polres edisi 21 Maret tahun 2023. Kabudayaan Sunda teh loba pisan. Nya tina sakitu lobana kabudayaan titinggal karuhun teh salah sahijina aya seni pencak silat. Di wewengkon Jawa Barat, kasenian seni pencak silat teh atau seueur padepokanana. Salah sahijina aya Gajah Putih. Anu parenahna di Kampung Lebak Gede, Desa Cibeet, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Nu kumaha atuh seni pencak silat Gajah Putih teh? Pamirsa nyanggakeun hasil liputanna. Kasenian pencak silat mangrupakeun kasenian anu aya di zaman baheula. Nepi ka kiwari, pencak silat masih keneh sok ditampilkeun di acara-acara khusus saperti hajatan jeung sajabana. Tujuanna nyaeta taya lain jeung ngalestarikeun budaya jeung kasenian Sunda. Salah sahiji padepokan pencak silat nyaeta Padepokan Pencak Silat Gajah Putih anu aya di Teter Sunda. Tempatna di Kampung Lebak Gede, Desa Cibeet, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, nyaeta Padepokan Gajah Putih Megapaksi Pusaka. Pemirsa Juju Sanpo, simkuring dina Kecamatan ayeuna bade ngawawancara salah sahiji ketua Paguron Pencak Silat nyaeta Pak Ade salaku ketua Paguron Pencak Silat Gajah Putih Megapaksi Pusaka. Ayeuna simkuring tos aya sareng Pak Ade salaku ketua di Paguron Pencak Silat Gajah Putih. Kan dina pencak silat teh biasana dilambangkeun ku Gajah Putih. Nah Gajah Putih teh hapunna teh lambang teh tanggung deui Tamu Gajah Putih anu diayakeun di Garutnya eta dilambangkeun teh ku gajah. Gajah mah kahiji saurna berkepribadianna teh patuh gitu nya. Patuh kaduana gajah teh hewan anu terbesar. Hewan terbesar. Tapi gajah putih itu kan ngalambangkeun kasihan. Dina pencak silat aya jurus-jurus nu miboga harti sewang-sewangan. Dina Gajah Putih ngagaduhan jurus 24 jurus di antawisna aya nami jurus, aya nami susun, potong sikut, sareng anu sanesna deui aya 24 jurus. Iya. Kunci jurus 1. 1 2 kunci. Jurus 2. 1 2 3 4. Ih. Jurus 5. 1 2 da i op brang i gem op da i 1 2. Sareng kan dina acara pencak silat teh biasana sok diiringan ku musik, Pak. Nah, eta teh kedah diiringan ku musik atau nepi henteu ge teu naon, Pak? Upami ka eta pan namina seni. Ada seni eta pan kedah aya musikna gitu. Benten sareng tarung, pami tarung mah teu aya dimusikan. Ieu mah pan khususna seni. Seni mah kedah dimusikan gitu. Bawa musik langsung atau napi ku kaset biasa gitu. Tujuan Bapak ngadirikeun padepokan ieu teh kangge naon, Pak? Ngadirikeun ieu kanggo ngelestarikeun budaya Sunda saperti kawis eta. Ayeuna kamaripan aya Covid ya. Kawis ieu teh stop heula. Stop heula kegiatan silat teh. Buka
dan para kepala sekolah dan ngawasosan deui iraha bari ditobikan. Dina latihan fisik nanti kan biasanya mah tara ngagunakan sendal Pak. Nah tujuan sareng manfaat nanti kangge naon Pak? Dina pencaksilat daya nganggo sepatu, daya nyanten supados kaki teh kiat lah gitu. Supados kaki dampal teh kiat. Dan teras deui seolah-olah aya terapi kaki tanpa sendal teh aban aya terapi gitu. Dan termasuk eta oge pan kesehatan. Di umur sabaraha wae nu tiasa ngiringan kana ieu pencaksilat teh Pak? Upami di SD mah tinggal witan lebat kelas 1 we, kelas 1 teh 6 tahun. Gitu, upami kelas 1 6 tahun, biasa terus ngawitan latihan di sekolah. Terus upami di paguruan mah bebas. Bade jus 5 tahun 4 tahun ge aya kersama dijajab sareng orang tua anak dia biasa diulang gitu. Silat ieu teh ngagaduhan manfaat ya Pak. Di antarana manfaatna teh tiasa kangge naon we Pak? Saperkawis manfaatna teh dina kesehatan gitu nya, kesehatan jantung urang kan kita alamina olahraga. Nah, terus deui sakedikna tiasa bela diri lah gitu, tiasa bela diri. Urang tiasa upami teu tiasa damai mah urang tiasa bela diri po gitu. Nurutkeun salah saurang sesepuh seni bela diri pencaksilat, Bapak Ade Yusuf di Kampung Lebak Gede, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, dina pencaksilat teh aya sabaraha tingkatan. Nyaeta aya budak, remaja, tur jama dewasa. Teu aya syarat khusus sangkan urang tiasa gabung ka pencaksilat Gajah Putih. Sakitu anu tiasa ku abdi didugikeun, hatur nuhun kana waktosna sareng kana walerana, mugia aya manfaatna kangge urang sadaya Pak. Hatur nuhun Pak. Sakitu anu kapihatur abdi ti Jujusan Po ngalaporkeun. Pamirsa, mung sakitu wae nu tiasa ku simkuring didugikeun. Simkuring Fatia Diastianti, ngawakilan Ais Pangampi Polres TV, seja amit mundur, amit mungkur. Bobo sapanon, carang sapakan, hapunten samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.